di cicing. Iya boteng budayut kieu maneh euy. Ngahakan duit korupsi koplok. Baba. Si penjilat tuh di cicing Kang. Pangecut sia teh. Labina-bina teuing beunghar ku pamere anjeun ginding ku pamuji. Labina-bina teuing jadi aparatur negara teh didinya teh jadi penasehat raja euy. Lamun didinya jadi penasehat raja maneh kudu ngomong salah ku salahna bener ku benerna. Hidung ku hidungna beureum ceuk beureumna ngadek saplekna nila saplasna. Sia mah agama teh dipake kedok koplok. Igig santri legeg di pasantren tapi hareupeun raja teu wani sia ngarugalkeun hukum anu saujratna. Ngakan duit rakyat sia. Hayang kapake ku raja nepi ka ngahalalkeun segala rupa cara. Teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rakyat, dilegleg ku sia marokana moal melag dina ti koro. Bina-bina teuing jadi pamimpin teh si lain. Jadi aparatur negara teh tingali ayeuna rakyat katalang salah gara-gara sia, gara-gara ulahna ulah aing. Ku sia diantep, ngadon dipuji-puji, ngadon dianteur, ngadon diagung-agung kasalahan si ulah teh. Didinya teh jeung si ulah teh lir ibarat supir jeung kenek. Lamun supir oleng bejaan ku ente, Bro. Da rakyat tuh katalang sara mah koplok. Leung keneh ti soledat tukang channel rugi ukur pribadina tapi lamun ti soledat lampahna pamimpin rakyat anu teu pais teu meuleum ka babawa. Eta cerakar hayangna sia ka rakyat teh. Saat can dipilih jadi aparatur negara mah deukeut babatok sia ka rakyat teh. Dina mangsa kampanye madae kulin ka kampung-kampung ente teh euy. Tebar pesona ka rakyat teh aing geus ngajedog jadi pamimpin ngadon ngahianat ka rakyat. Mana janji maneh? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi geus ngajedog jadi pamimpin teh aling ka rakyat. Ngadon ngabela golongan, ngadon ngabela si uwa. Koplok sia. Mikir goblok. Tingali rakyat. Da sia teh digaji teh sabenerna ku rakyat, maneh teh digaji ku rakyat, dijenengkeun ku rakyat, diangkat harkat darajat ku rakyat tapi kana rakyat sia kitu. Ulang tarima ka rakyat kitu patut koplok. Terus digerekeun makang da terepahi aing malah. Panungtungan aing hayang budal ieu. Kabina-bina teuing. Presiden yang wakil presiden luhur mana siapa pangkatna? Luhur presiden. Luhur presiden. Iya. Gubernur jeung wakil gubernur. Luhur gubernur. Bupati jeung wakil bupati. Luhur bupati. Rakyat jeung wakil rakyat luhur mana? Luhur rakyat tuh goblok luhur rakyat. Mata kulah gede babatok harapan rakyat teh sia teh. Kabina-bina ting tos cicing Kang tuman. Cenah kahartieun tah si koplok teh. Penjilat teh jelema teh ye. Kabina-bina teuing. Ngaronna urang ngaronna idarang ngorelengan desa. Waspada masing iyatna bisi aya dapan cabaya tengah peti gerjara lempring parora aya kama hubungan budi
dipikir-pikir mah aing mati konyol lamun di dieu wae. Nya atuh. Heeh. Ki Adi, Kang, tadi sakedap urang badami jeung Akang Ki Adi. Laras eta. Aya naon sarkang? Lain dipikir-pikir mah urang di dieu wae jigana kri teu dibere dahar. Dibere nginum oge sapoe sakali eta gengan satengah gelas. Rajeun dibere dahar make jeung pinuh ku bangsal. Eureuleuh pan ileug deui urang teh Ki Adi. Lila-lila majigana urang bakal mati konyol lamun aya di dieu. Terus kumaha? Ya wayahna we atuh ayeuna mah urang milu perang. Tidak. Mending paeh di dieu adi mah jeung tibatan adi kudu milu perang ngabelaan si Warahwana. Oh, eta pula. Hancurna negara Alengka Dwirja Kang apan sidik teh kupolahna ua urang Rahwana. Semohon eta. Pikir ku Akang. Eta teh karep pribadina manehna teh maling Ibu Sinta. Laras. Kare-kare ayeuna urang rek pipiluan kana perang sarua jeung gelona Kang. Dah. Saraja melaan nu salah. Teu hayang. Leuwih hade adi mah paeh di dieu Kang nepi hade buruk di dieu jeung tibatan adi kudu milu perang ngalawan Batal Rama ngabelaan si Uwa nehi tralala trilili. Oh. Sadu kita Teu hayang adi ngocorkeun getih keur si Uwa. Laras. Lebar. Nya atuh. Pikir ku Akang. Oh. Nah tega urang ayeuna pamadegan urang rek digadekeun kana kebiadaban si Uwa. Ya, cobi. Ngabelaan Bikang. Pikir bro. Sok pikir ku Akang. Nya sok mangga siepkeun heula. Sok. Aswani kumba aswani nuju badanten ngeunaan kaayaan negara Alengka Dwirja. Dua putra Kumbakarna Kiwari badanten ngeunaan kaayaan negara Alengka. Ieu ge. Syakang bade milarian alaisa naon deui Akang. Cobi kula. Ayeuna bayangkeun ku Akang lamun urang ayeuna milu perang ngalawan Batara Rama ceuk musuh teh ieu teh bakal disakompet daunkeun urang jeung si Uwa. Nah bade ngeunah urang ayeuna ngabela ngabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa. Ngabelaan naon si Uwa sirik si Uwa nu sarakah ieu perang Rama jeung Rahwana teh ieu teh alasan si Uwa bet maling awewe batur. Maling pamajikan batur ari maling teh pandosa. Banyak urang kudu ngabelaan jelema nu gebobolokot ku dosa. Sok bayangkeun ku Akang. Tuluy. Mangkani si Uwa teh sabiwir hiji jadi raja sarakah, raja biadab, raja mukmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Si Uwa teh ayeuna ku urang rek dibela sok pikir ku Akang. Adi mah mending buruk di dia di penjara Kang jeung tibatan adi ngabelaan si Uwa. Halus. Nah atuh ngajak wae.
Mending paeh kalaparan adi Kang jeung tibatan kudu ngabelaan Rahwana. Halus. Kudu kitu jelema mah kudu boga prinsip. Ngancing emot di. Naon Kang? Sanajan ieu si Ua karep pribadi tapi ieu parantos nyangkut negara jeung bangsa. Negara urang kiwari diancam kahancuran. Warisan karuhun urang baheula. Warisan kolot urang baheula ieu negara cing emot di kapungkur ngabelaan negara teh emot beureun adi. Ieu negara alengka merdeka lain menang hadiah ti kaum penjajah. Negara merdeka lain menang mere tinu ngarannya tapi jelas ieu teh menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula. Tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewos beja ke urang sadayana nyata pikeun bajoang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung terpuji. Sumohon adi ge apa heuh ngancek akang ieu parantos nyangkut negara jeung bangsa. Nya akang bade kena ketu lamun urang ayeuna ngante ngalawan urang-urang geus kena Batara Rama kecek musuh teh meureun urang teh ngabelaan Rahwana cing inget di cek katerangan innamal amalu binniyat. Sagala amal-amalan kumaniat. Ari akang sanajan urang niatna ngabela jeung bangsa tapi pancek batur ulah nempuk pamanang batur, ulah hayang dipandang ku jelema adi mah sabab lamun dipandang ku jelema masuk kecewa tapi dina hate adi cerek deleg teu aya di pangeran sarianti Allah la ilaha illallah. Ka Allah mangaranana ulah ka jelema. Tadi ge kum amal-amalan teh kumaniat. Ulah hayang dipuji ku batur, ulah mung dihina ku batur, da puji jeung hina teh eta teh perkara nu datang ka urang nyata supaya ieu hate tetep mayeng ka numur beng alam. Pangeran menteuna ka jelema teh gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karedoan mantenna. Ayeuna jeung tibatan urang ayeuna mati konyol di dieu. Dina penjara bari jeung teu puguh ujung urutna. Mending ngabela negara jeung bangsa urang. Aya mangpaatna ngocorkeun getih demi negara demi bangsa. Ulah nyokot ulah hayang dipuji ku batur urusan ibadah mah niatan tina hate nyata rek ngabela negara jeung bangsa luyu jeung kolot urang nyata Kangjeng Rama Suwargi Arya Kumbakarna apan ini teh ka medan perang teh lain ngabela kasarakahanana si Uwa lain ngabela kamurkaan si Uwa tapi tegas rek ngabela negara jeung bangsa sok jeung tibatan urang paeh konyol di dieu mending ini cek akang madi bayangkeun ku adi nya tapi Kang ulah tapi tinggal perjuangan Kangjeng Rama nepi ka bararuntung sadayana masih kene ngagedur ka sumengetanana. Eta teh ngabela lemah cai sanajan salirana parantos jiga baligo pandangan buntung sampean rampung buntung masih kene ngagedur ka sumengetanana
nya kangnya nya sok jeung tibatan urang paeh di dieu dek naon mending cek akang mangabela negara jeung bangsa keun ulah ditingali si uwana laras bulan urang tuluykeun tapak lacak karuhun urang nyata Kangjeng Rama Suwargi lain rek ngabela kabiadaban jeung kasarakahanana si uwa tapi rek ngabela negara jeung bangsa anu kiwar diancam kehancuran laras dan gitu tuang rama ya Ki Adi secara hakikat mah urang teh lamun ngilu perang itu ngalawan kabiadaban jeung kasarakahanana si uwa ngalawan urang teh ngalawan kabiadaban jeung kasarakahanana si uwa sabab naon moal aya hasil lamun eueuh seuneu tak iya gara-gara kabiadabanana nepi ka negara awut-awutan sarua we urang jeung ngalawan si uwa oh gitu Kang heeh nya Kang jeung dibatan urang paeh di dieu dihakangan beurit hese dahar, hese naon-naon, heeh. Ayeuna mah urang milu perang. Jadi Kang upami kitu mah bener di? Leres, sok. Jadi Kang, bener. Sumuhun Kang, casuladi. Jadi gitu mah. Lir bener. Iya ge. Barang mujahin palwasana. Ieu sayung srana anu kautus Prabu Rahwana. Bade naroskeun kersa henteuna ieu dua murang kali umbakarna pada perang pangapunten ye syahadi pangapunten ye kaula ye dulu itu Adi anyir jelema penjilat ka dieu Kang tuh jelema leletak ka dieu tuh ulah-ulah kitu ka batur teh geuleuh aing mah ka sia teh Kang oleh orang teh luar lewar kemana wae orai berkepala dua teh Kang datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh mangkulingan rana pangapunten ye kaula sayung sana kautus ku Prabu Rahwana ka dieu oh diutus ku si uwa leres di cicing ieu beuteung budayut kieu maneh euy ngahakan duit korupsi koplok baba si penjilat tuh di cicing Kang pangecut sia teh ngabina-bina teuing beunghar ku pamere anjeun ginding ku pamuji kabina-bina teuing jadi aparatur negara teh didinya teh jadi penasehat raja euy lamun didinya jadi penasehat raja maneh kudu ngomong salah ku salahna bener ku benerna hideung ku hideungna beureum ceuk beureumna ngadek saplekna nila saplasna sia mah agama teh dipake kedok koplok igig santri legeg di pasantren tapi hareupeun raja teu wani sia ngarugalkeun hukum anu saujratna ngakan duit rakyat sia hayang kapake ku raja nepi ka ngahalalkeun segala rupa cara teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dilegleg ku sia markana moal melag dina ti koro kabina-bina teuing jadi pamimpin teh si lain jadi aparatur negara denge tingali ayeuna rakyat katalang salah gara-gara sia gara-gara ulahna ulah aing ku sia diantep ngadon dipuji-puji ngadon dianteur ngadon diagung-agung kasalahan si ulah teh
didinya teh jeung si wate lir ibarat supir jeung kenek lamun supir oleng bejaan ku ente bro da rakyat tuh kata langsara mah koplok leheng kene ti soledat tukang channel rugi ukur pribadina tapi lamun ti soledat lampahna pamimpin rakyat anu teu pais teu meuleum ka babawa tercerakar hayangna sia ka rakyat teh saat can dipilih jadi aparatur negara mah deukeut babatok sia ka rakyat teh dina mangsa kampanye mah dae kulin ka kampung-kampung ente teh euy tebar pesona ka rakyat teh aing geus ngajedog jadi pamimpin ngadon ngahianat ka rakyat mana janji maneh aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ngajedog jadi pamimpin teh aling sa ka rakyat ngadon ngabela golongan ngadon ngabela si uwa koplok sia mikir goblok tingali rakyat da sia teh digaji teh sabanana ku rakyat maneh teh digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat diangkat harkat darajat ku rakyat tapi kana rakyat sia kitu ulang tarima ka rakyat kitu patut koplok terus digerekeun mah kang da terepahi aing malah panungtungan aing hayang budal ieu kabina-bina teuing presiden yang wakil presiden luhur mana siapa pangkatna luhur presiden no presiden ya gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati rakyat jeung wakil rakyat luhur mana luhur rakyat tuh goblok luhur rakyat mata kulah gede babatok harapan rakyat teh sia teh kabina-bina teh tos cicing kang tuman cenah kahartieun tah si koplok teh penjilat teh jelema teh ye kabina-bina teuing ningali alengka awut-awutan gara-gara si uwa ha sae mangga nuhun mangga parantos geus goblok entos di parantos kang nu penting geus bucat teh bisul aing ge kabina-bina teuing aing ieu jelema penjilat teh ieu kabina-bina teuing bade naon ieu teh sayung selana ka dieu abdi teh ka dieu teh kautus ku Prabu Rahwana nyaeta bade masihan amnesti kanggo salira mere ampunan leres aya syaratna tangtos naon syaratna teu aya deui syaratna teh salira nyaeta kedah ngiring perang percaya di pasti ieu teh pasti wartoskeun ka uwa anu ngaran Aswani Kumba sareng pun adik Kumba Aswani poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu kaula sanggup ngilu perang tageni ngan aing kapang peranganana cut tahan adi naon kang ai pangniatan ulah diomongkeun batal keuna pangeran Mamaha Uninga ulah disebutkeun nu tadi kade di naon maksana aing init kapang perangan hayang dahar heula tah eta mah teu naon Eta mah cocok. eta mah cocok da kang lapar teh di sae mangga ku kaula bakal diugikeun jadi salira bade ngiring perang ngilu perang aing hayang nyaho mangga hatur nuhun init mangga bermios akang di asya bucat bisul adi kang unek-unek adi geus kaluar ka eta mangkeluk ta eta mangkeluk penjilat teh kang nya
udah mau didenge paduli teuing nu penting mas kadengeun we rek didenge rek henteu nu penting geus kaluar tina sungut adi hayu di ayeuna urang ngilu perang hayu Kang hayang nyaho bebeakan aing poeuna hayu